Pan tadi si Subaeli minjem duit ke aing nyebut menek yang sampo. Ingat tuh dikasih Subaeli nginjam duit, nah apa kumaha si Subaeli nginjam duit ka maneh? Bener tadi nginjem duit tadi pepangi di jalan nginjem 50. Anjing, lu bener sih teh? Oh. Aing mah teu nita nginjem duit ka si Subaeli. Bener itu teh nya 50.000. Oh 50.000. Aduh, nah geuning ngejual ngaran aing mah keur ngelapan motor aing mah. Nah geuningan iya, Nyebut ek yang sampo cenah aya di si Samad gitu. teu apa naon aing mah. Nah yang nginjem duit segala. Teu apa aing mah. Pokoknya nama aing mah teu apal naon. Si Subaeli pake ngaran maneh. Terus aing kudu kumaha? Bayar aing mah tayang apa? 50. Teu boga duit nah jadi Teu hayang bayar apa, aing aing bari. kudu bayar. Aing mah teu nginjem duit. gandeng apa? guru aing mah teu hayang nyaho aing mah. Ih, nah kumaha ieu? Bayar dia kan 50. Aing ya si Subaeli koplok lah. Aing jadi kudu bayar hutang teu